Sampurasun pamiarsa sadaya dulur-dulur anu dipikasi nepangkeun sim kuring Yusak sareng ieu anu disagendeungeun abdi Mang Eloy terus mohon dina sababaraha menit anu kapayun baris macakeun hiji karya sastra hiji novel basa Sunda anu pang mimitina dicitak ku penerbit resmi di zaman Hindia Walanda nyaeta Balai Pustaka Basa Sunda, novel anu munggaran pisan. Yasana Daeng Kanjuruan Ardi Winata. Ieu novel dicitak munggaran dina tahun 1814. Tos aya 100 tahunna Mang Eloy. Wah berarti acan aya berarti bawa isaknya. Muhun niat gitu acan aya muhun. Tah ku kituna eta anu janten alasan nu jadi alasan sim kuring ngarasa ais aya cak-cakeun wae cak-cak ge hayangeun hirup Mang Eloy. Geningan karasanya kareuwase teu kudu ku guludug ku cak-cak reuwas. Tahkeun wae eta mah da bumbuna. Tah urang balik deui ka novel anu munggaran basa Sunda dicitak ku Balai Pustaka nyaeta Baruang Kanu Ngarora. Baruang teh racun. Jadi ieu teh racun keur nganu ngarora dina zaman harita. Baruang Kanu Ngarora nyamun bahasa ayeuna mah meureunnan yang muda yang bercinta meureunannya penyakit barudak ngarora anu mindeng dibutakeun ku cinta. Mohon kitu laras kan. Jadi lain zaman ayeuna wungkul nu barudak dibutakeun ku cinta teh. Zaman harita 100 tahun ka tukang ge. Laras. Langkung ti eta geningan masalah cinta mah aya wae. Kitu panginten kan. Muhun. Tah ieu salah sawiosna. Eta dina ieu teh ngagambarkeun pisan lain masalah cinta wae, tapi ngagambarkeun kahirupan urang Sunda. Laku huripna jeung kabudayaan urang Sunda di zaman harita. Ieu teh dicitak munggaran tadi kuring nyarioskeun 1914. Tos aya 100 tahunna nya. Tah ieu numutkeun almarhum Ayip Rosidi, sastrawan sareng budayawan kahot Sunda, nyarioskeun dina ngalanglang kasusastraan Sunda, nyebatkeun yen ieu struktur bahasa dina novel Baruang Kanu Ngarora teh strukturna jernih cenah. Jernih teh artina mah teu rumit bahasana teh, teu rubat-riwet, teu seueur tikungana gitu. Kan kadang-kadang sok jadi hoream maca karya sastra teh barudak teh cenah. Tapi ku ieu mah ngeunaheun cenah. Jernih. Jiga ningali cai ieu we cai herang ngagenclang gitu. Janten kahartos jelas gitu Pak. Dina tahun harita. Tapi ayeuna tahun sabaraha Mang Eloy? Tahun 2023. 2023. Ieu tahun 1814. Sareng ieu cenah nyutatkeun kahirupan di abad 18. Kabayang kan? Wah, bener. Tos kabayang berarti nya jernih zaman harita. Nya, bener. Jelas zaman harita aya tahun 2023 urang pecakan. Cik masih jernih teu nya. Atanapi urang teh perlu bantosan gitu. Da sok aya da numutkeun urang buktikeun teori bahasa yang bahasa teh cenah dinamis. Dinamis teh kumaha, Pak? Berkembang, berubah. Aya kecap nu tos teu dianggo, aya kecap anu masih dianggo. Gitu. Urang buktikeun urang kerung pas maca ieu atawa biasa-biasa. Tah eta nya. Urang nguji wawasan atawa pangarti ilmu bahasa urang oge sakalian nya. Eta laras. Mang Eloy ge urang nyobian we nya. Mudah-mudahan. Urang munggaran mah muhun kitu nya. Laras. Pamiarsa sadaya niat kuring mah tiap episode nya cekap we urang maca sabab setiap ieu teh nya. Urang cobian nya Mang Eloy nya.
Mangga. Tacan ieu mah. Urang baca pilih genti we nya. Mun ceuk Mang Eloy, aduh capek cenah. Tos gentosan mangga gitu. Urang sabait Mang Eloy. Saya we tah. Saparagraf. Nah, jadi kalah sabait. Mangkos jadi ieu wae nya. Kos maca sajak wae. Ya sakieu we nya. Ya, saparagraf ini. Saparagraf. Ieu kitu lur sadaya, hayu urang awitan wae nya. Bab anu kahiji. Kuring kala nya, Mangga. Bios abdi heula payun. Mangga. Mangga. Ya. Malam Senin tanggal 14 bulan Hapit 1280 hiji di bumi Tuan Haji Abdul Rauf di Kampung Pasar. Hanuteun pisan. Teu cara sasari kawas aya perkara nu aneh. Tingkeban dibuka, lampu kabeh diseungeut, mani caang, marakbak. Tengah imah dikeput ku alketip. Di dapur jelema pas suliwer semu keur urus-urus popolah. Jelema nu ngaliwat loba anu ngarandeg. Bari ngomong di jero atina, naon di bumi Tuan Haji bet hanuteun teuing. Mangga. Ari peuting harita teuing ku caang bulan kawantu tanggal 14 ngebrak. Cara ti beurang bae, langit bersih. Bentang baranang, matak bungah ati nu keur birahi. Di jalan balawiri jelema anu pelasiran. Awewe lalaki jalan-jalan nyukakeun ati-atina. Sawareh aya nu tumpak bendi atawa dokar purutulan. Ting caleker sora pecut. Cepret. Nongnang sora gentakan. Tutot sora empet-empetanana. Menta jalan bisi aya nu kadupak atawa paadu jeung baturna dokar deui. Anu ngamen tatangapan pasalembrungan talawangsa celempung jeung badut. Barang kira-kira pukul 8 leugeudeut aya nu ngaleut. Pangheulana nu mawa lampu. Ditema ku Ibu Haji Banisah beunang di kukudung kusal. Sepuh nu geus kamasur purah dikengkenan ngalamar. Tina percekana tatag beres ana nyarita. Pandeurieun Ibu Haji ngaleut awewe nu garinding. Semu nu rek ngadukeun kageulisan. Ting kaloprak sora selopna, ting kedepruk sora sampingna, meleber seungit minyakna. Sawareh aya nu naranggeui baki, dituruban ku renda jeung mandepun. Sapandeurieun awewe ngabrul lalaki, aya kana 10na. Mangga lajengkeun Mang Eloy. Eta abrulan kabeh asup kabumina Tuan Haji Abdul Rauf. Nu kagungan bumi istri pameget. Mapageun ka panto tuluy tatamu dicarikeun. Ngaberes istrina pada istri. Pameget pada pameget. Baki-baki diasorkeun ka payun. Kapayunan Tuan Haji jeung Nyi Haji. Tidinya burudul awewe ti jero. Ngasorkeun wadah lemareun jeung tempat ludah ka istri-istri tatamu jeung wadah rokok ka pameget. Sanggeus reureuf palai, pepes kesang, pok Ibu Haji Banisah sasauran. Tuan Haji,
Koring teh pangdongkap ka dieu dijurung ku tuang raka Tuan Haji Samsudin ngahaturkeun ieu kagagelan tawis ngiring bingah rehing bade nepangkeun putra tea Ujang Kusen ka tuang putra Nyi Rapiah ieu anu sabaki 250 perak keur mayar mas kawinna ari ieu nu sabaki deui 150 perak ngiring hajat jabiti eta ieu opat baki panganggo keur putra Nyi Rapiah sareng aya oge sifat Mas Inten sagede beunyer tambah pamali estu lumayan pisan Walon Haji Abdul Rauf atuh eta mah lain lumayan. Ari satadina maksud kuring montong popoharaan kitu da lain jeung deungeun-deungeun. Urang keur nalah bae. Ceuk kolot teh mah montong ngadangukeun. Montong ngadukeun ka beungharan. Ari Kang Haji beut ngajak sanyana. Cek Haji Banisa ih sanes kitu eta mah awahing ku beaknya ku kadoa bae nawiskeun sukaati cek Nyi Haji Abdul Rauf nuhun aceuk nuhun Kang Haji aya manahna asih kapun anak mugi-mugi bae masing lulus mulus kolot-kolot masing ngeunah nenjo ngeunah ngadenge Walon Haji Banisa sumuhun Nyi Haji ku aceuk didoakeun masing runtut raut hejo lembok panjang carita jauh balai parak rejeki ruai putra iraha eta mangsana anu bade dipimanah teh jawab Haji Abdul Rauf manawi karempagan urang tanggal 17 bae sasih payun margi saperkawis kuring tacan sayagi kadua ngeunahna didinya kenging naros ti Kiai Bojong saenggeus kitu burudul anu marawa cek Haji Banisa yaktos raos di dinya teh mangga urang carioskeun bae ka tuang raka emutan kuring moal datang ka teu cocok tah ieu mah urang bereskeun ku kuring we nya sanggeus kitu burudul anu marawa pamasangan sawareh poci jeung cacangkir juru laden salalinger sursor ngasongkeun pamasangan kata tamu nu teu aya pisan kakuna dengan ngopi warna-warna sarta pararoyoga kawantu beunang ngahaja nyadiakeun cek pribumi mangga nyanggakeun tidinya ger ngaraleueut istri-istri pabentik-bentik sideha nu ngarora ngopi bari gegelisan paancin-ancin sieun aya nu ngawaskeun sanggeus reres semah amitan mulang tuluy budal pribumi ngajajabkeun nepi ka golodog barang datang ka Imah Haji Samsudin galantang Haji Banisah cacarita sakumaha pamanggih jeung sakumaha omong Haji Abdul Rauf ditepikeun Tuan Haji Samsudin liwat saking Sukabungahna sarta rempug hajat dina tanggal 17 Rayagung teh kitu tah Mang Eloy leres sae kumaha karaosna tos sabaraha kali diajakan maca sapertos kieu rupina ieu teh karaos ramah raos pisan nuhun satacana kantos
maca sapertos kieu teu acan sih abdi mah. acan Mung ieu mah rada bersih, jernih bersih gitu. muhun Jernih. eta dina bahasana pas dia maca karaos rada aya nu ngatok atau nepi kumaha Nyata ari nu ngaos mah teu aya nu ngatog. muhun Mungnya istilahna malah kaemutan oge sareng langsung kana mana? oh Langsung gitu. kaemutan ka irong. Perkawis kana manahna anu mana eta teh Janten sae dina cariosan asa di dunia kieu gitu, di Mohon. dunia nyata. Pemi ieu aya kecap-kecap nya tapi kata anu rada asing teu ceuk mah. Aya rupina aya saur abdi pribadi, abdi kan kieu Kang, ari di Sunda mah nya. Mohon. Cek aya parepaos emang ari bahasa mah gitu nya, ari di Mohon. Sunda mah tos teu asing. Oh. Mung buka ari anu teu terang saurna mah kiblat baruang Kiblat ieu teh penerbitna, kiblat teh diterbitkeunna ku kiblat saat mohon. saparantos dicita ku Balai Pustaka teh diteraskeun ku kiblat. Oh ku kiblat ieu teh. Mohon kadieunnakeun mah gitu. Oh. Itu kan citakan anu Itu terakhir. Deka Ardiawan teh pangintennya. Ardi Winata teh penulisna Oh. anu ngadamel ieu novel teh. Oh. Muhun. Tah aya abdi mah terus terang Mohon. rada pusing ku tanggal 14 bulan Hapit 1281. Ieu tangtosna nganggo kalender sanes Masehi meureun nya ieu teh. Oh sanes ieu. Kalender Dupina ieu mah nupina tos ngartos ngalangkungan. Tos ngalangkungan. kalender teh Hijriyah Namina teh kalender kapungkur sih nya Hijriyah rupina. kalender Hijriyah nya muhun ieu. Hijriyah. Tah kumaha pamirsa? Pami aya nu kirang ti sim kuring, oge ti Mangeloy, nada dihapunten, Nya. sumangga komentaran, mangga dihaturanan, masihan komentar, panglereskeun pami aya anu lepat, pangjentrekeun naon sih ieu gitu. Nya. Sapertos kieu tingkeban teh naon? Tah eta. Alketip teh naon? Tah Tos rada aneh dah kuring da eta angkatan ayeuna gitu nya enam urang catatan we ieu mah dikeput gitu kan. Nya. Naon gitu. Jadi ulah dugikeun ka urang teh poho nya bantuan kuring supaya ngarti deui. Teu inget Nya eta gitu. jernih teh zaman harita ayeuna kuring tos ieu. Ayeuna mah sami abdi oge kamu budak ayeuna abdi mah. Gitu kan. Muhun. Aduh. Bendi teh meureun dokar mun urang mah apalna teh sado meureun eta mah Sado, muhun delman teh Sademan. samin teu gitu tah. Nya. Cik manawi anu terang Mangga. Sami muhun kitu. Sami. Itu eta naon deui nya ieu teh. Terus harita kan kebiasaan ngalamar teh geuning kitu harita teh. Oh, gitu kan. Muhun aya wawakilna geuningan. Ayeuna mah da tos seueur robihna geuningan kitu. Zamannya Nya duka tah di sababaraha wilayah meureunan masih keneh aya tapi mung di lemburan abdi tos teu aya. Terus rada kirang anu kitu teh. Muhun. Kitu mana deui nya anu rada kurang kahartos gitu ku sim kuring sapartos alketip nya urang baturna dokar nami nya. Muhun nyeta awewe ATW janten harita ai masalah jaim mah ti kampung urang tos karitu geuningannya wanoja mah paancin-ancin cenah. Sareng di aya celempung Kang. Celempung teh alat musik teh sanes. Muhun. Celempung tina celempung teh anu kumaha? Nu kumaha nya celempung teh? Oh. Rupina mah Kang abdi katos ninggal celempung teh tina awi kan. Tina awi. Ngan ayeuna mah jarang ayeuna mah tos teu aya. Pami badun nu kumaha? Badun teh nyata sami eta gede abdi kira da kirang poek deui. Cik itu bantosan sing kuring. Badun teh nya pemirsa mangga. Abdi mah tiasa maca sadelesna mah sanes mah. Ieu teh maca teh dina raraga minta tulung cik. Aya sababaraha kecap anu kuring teu ngarti kitu. Abdi oge sih ieu teh. Badun aya tarawang sama kantos ningal, kantos ngadangu gitu. Tos teh asing gitu kan eta mah. Rada ieu tapi aya badun nah kuring rada poekeun gitu tah. Nya. Kurenda jeung mandepun. Tah eta naon deui nya? Muhun, cik lah manawi anu kersa mantuan sim kuring. Itu sadada mana deui nya ieu coba. We mah urang bacakeun anu kuring teu ngarti. Anu teu ngarti.
ngarah kabantuan geuning kieu Leres nya. gitu Kang. Jadi ieu teh ceuk Mang Eloy Nya. ieu kulawarga teh keluarga anu gaduh paniatan anu ngalamar jeung nu dilamar ieu teh kalebet jalmi nu kumaha anu jegun teu ka nu beunghar teu kaetang Ieu jalmi mah beunghar teu kaetang dina cariosan emang ditinggal mah jalmi biasa itu. jalmi biasa sakitu teh nya. Muhun. Tapi upami ninggalna ieu mah terasana tuan haji terus anu ngalamarkeun ge ibu haji gitu kan ibu haji gitu Tapi ditinggal di paling mana kan? ieu ibu haji ya Haji Abdul Meraub Oh ibu nya. Haji Banisah tangtosna sanes jalma Jore-jore. jore da Jore. sakaterang abdi mah Mung anu dilamarna panginten sami wae Sami da wae. iya gitu kan nya. antara anak haji sareng anak Sareng haji anak haji gimana? sangtosna sanes jalmi biasa-biasa bae Wah, hebatnya eta. nya da komo zaman harita ka Mekah teh kan nya Harita mah. kedah naik kapal Nya. mang bulan-bulan Nya harita mah. lain sama nya bet ayeuna oge sesahnya Ayeuna ge sesah. oh Naik teu sadayana kapal, teu sadayana. matakna eta teh Oh. kitu tah sakitu pamirsa pami seueur kirangna nya dadi hapunten namina oge ngaranna oge ngamimitian sok biasanya meloi Tah gitu. seueur ka caleto teh Nya. ti Soledad kadang anu teu karasa karasana mah biasa-biasa we Nya, kuring bener eta. nya maca teh efek teh geuningan aya nu kacaleto ti Soledad atau malah anu kaliwat Nya, nya. gitu. mangga Mangga diantosan komentarna muhun gitu sareng diantos di bab kadua baris macakeun deui simkuring sareng Mang Eloy atanapi sareng dulur anu sanes semuhun. aya 2 buku deui Nya. pilih aya anu Itu disarangan ku kacapi kan Mangga. supados naonnya? Supados jadi istilahna mah mengkonsentrasikeun gitu. ngarah ieu nya Ngarah waas ngarah waasnya Muhun. orang Sunda mah gitunya. nah tuh kituna nya mangga tuh dulur simkuring bade permios simkuring sareng Mang Eloy bade permios Semuhun. ngahaturkeun nuhun mangga ngahaturkeun nuhun pendak di sareng simkuring sareng Mang Eloy Sareng Kang Eloy. Kang Eloy bade Mang Oh, Akang Amang samilah. Akang Orang Amang Sunda. ya, beda gitu Muhun. nya Sami. pami abdi hilap Akang Tah, pami teu eta. eling abdi Mang gitu Tah, nya eta. gitu Muhun. tuh kituna mangga dulur sadaya Semuhun. pendak deui di episode kedua bab kedua baruang kanu ngarora yasana Deka Arya Winata Ardi Winata permios sampurasun Sampurasun. Mang Eloy Sami-sami Kang.